Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing urang kali sadayana. Kumaha kabarna dengan ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat saterasna. Amin. Dina dinten ayeuna burisna masih tetep nerangkeun pangajaran hiji perkawis ngurus diri sorangan. Masih emut babagian tina awak. Aya damis, aya pangampung, aya soca, aya cepil, aya palipis, sekarang aya taan. Nah, kita sebagian-bagian tina awak urang kedah dijaga ameh sehat, ameh teu kakeunaan ku panyakit. Nah, ameh awak urang sehat, kuat, tegampil kakeunaan panyawat, urang kedah dijagi. Kumaha ngajagina cung anu terang. Nah, contoh ku ibak sadinten 2 kali. Enjing-enjing sareng sonten. Terus contoh deui ngagosok laos ngagunakeun odol sareng sikat laosna. Terus contoh deui keramas nganggo sampo sareng cai. Nah, itu salah sahijina contoh ngajagi awak sangkan sehat, sangkan kuat, sangkan teu kakeunaan panyawar. Terusna burisna bade ngajelaskeun perkawis bibilangan ti angka hiji dugi ka angka 10 menggunakan bahasa Sunda. Perhatoskeun nya. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mangga dihafalkeun nya.